Jadi Pak, Jadi naon? kebon jual. Jual kebon sih sama kos mikir erek memeuli kehed lain. Jual kebon. Yang motor Pak, Usaha mana ku kumpul. Jual segala. deh atuh. Sing karunya ka budak teh Pak. Karunya kumaha? Pan aing karunya unggal poe kemana teh dahar sagala naon ge jajan dibere. Kepada yang motor. Usaha engke lamun geus loba duit ke karang beli motor itu we heula pake atuh. Motor mah geus aralus motor napa pira kuno kitu wae motor teh. Nah, sia kamina-mina teuing atuh motor mah aya ieu teu luput ieu sia yang motor naon gitu. Ya jet Pak, Iya jet kala, kan aya jet mah mahal sabaraha aya jet hargana. 80 asa teh Pak. Banget sia hurung gitu kehead. Meuli buka duit sakitu meuli kana meuli kebon sa teh pelakan tanggal kadu tanggal kai. Deng atuh. Bina teuing sia. Itu we pake heula geus engke maneh lamun geus usaha geus sukses kekara. Jual heula ayeuna kebon tang geus boga deui meuli deui. Jual naon? Kebon. Kayak sia gitu kebon sakitu keur pelakadu halus. Moal. Eueuh aing teh kabedak duit tah mari duit saeutik dieu si Oding. Si Oding. Nah, aing ka si Oding nginjemkeun duit urang minta tara dibere atuh. Nya ada si Oding mah bayar engke guys sia mah lapun meureun aing eueuh. Deng atuh wajar we anak ka bapak minta duit mah. Heuh panosok dibere eta ge hayang jajan yang ulingna ti saha maneh. Besok atuh minta kayak udah ya. Eueuh cai aing ka si Odingkeun kamari sekali. Pinjem. Oh, atuh. Koret boga bapak teh mah. Lain koret, balas sia usaha lain minta ka aing. Bener, ieu mah aing kudu mikir euy. Umur geus sakieu. Oh, penghasilan teu gawe. Ting. Aku kudu naon aing ge usahanya. Orang menang duit aduh. Nasib. Aing duit teu boga yang udud hese. Kumaha teuing yang burung aing. Nu cengka gigi aing. Aing ka mana? Ka hareup. Harap. Yo, cek bapak urang cenah. Aya duit bisa ya? Aya. Sok atuh geura bayar cenah. Kebutuhan. Pan dia erek ka bapak maneh. Pan aing dititah lagi. Benar. Bener cenah sia. Daerah aing bohong. Sok. Ya, Masa berapa utang apa aing? sakitu. Oh. Atunya. Nuhun ding. Heeh, atuh aing ulin ya ka ditu. Heeh. Nuhun pisahnya. Heeh. Pak ding. Bejakeun kitu. Oh. Nu kieu meureun euy. Milik teh saha nu apal? Pala bah dieuna cek aing nya tah. Rezeki mah geus aya nu ngatur. Ulin ayeuna mah. Tah, kabeneran sia sal panggil di dieu. Geus aya can duit. Aduh, no. Can aya euy. Nah, ieu can aya sia mah. Nek kira bayarna. Engke lamun geus boga dibayar ieu nu. Aya tau dikepeulnaon. Lain mah lain. Ah, aduh tah pan aya sabaraha ieu. Engke atuh nu mun geus aya dibayar ieu. Wayah na Ieu pisan mah. mah kapepet. Ieu mah lain duit urang. Tah 250 kita teh. Ieu aya sesa 10 tah kop 26.000. Bayar Bayar atuh. pisan geus pokona mah ieu mah. Wayahna. Nu. Nuhun. Engke atuh nu. Oh, wayahna. Anjing. Gagal ulin aing. Deh ngabung duit nu bapak aing. Aku mah ieu mah ulin teu kala dicarekan meureun. Apa vlog ting lain milik. Aja cengka gigi nu aing aja cengkahan. Salah anjing tibalik. Din, bayar naik teh butuh duit pisan. Muka mari teh. Kapan geus? Anggeus ka sapa bel? Pan cenah tadi nita si Isal kumaha? Masih mere duit ka sa? Ka si Isal. Dibayarkeun kabeh? Ya heuh. Ai sia mikeun kasih Isal apa bel pan siang nginjem ka aing. Kapan dititah cenah cek si Isal. Ini kita naon karo si Isal nita we ngejual kebon yang motor. Nyata apal da aing ah. Saukur di penta. Tadi nama Eka dia pan aing ngan dipegat di jalan. Ai sia kumaha nyok aing kapok mal ngareng nginjem ka sia. Jadi teh aing. Apa sih aing teh aing pebalana jadi bayar kasih Isal isia. Pan si Isal dititah cenah ku Bang Doy. Aing cucu si Isal ka dia gitu. Anjing. Tulai ngomong heula ka aing sia minimal nelpon teh kunyuk. Pan bieu teh erek ka dieu. Aing. Siap sia sumur. Naon teh ding? Siap sia. Tanggung jawab dulu aing dicarekan tuh Bapak sia. Ya, tah, Bang. Mana duit itu tadi Faisal? Mamanek nyambungan. Hah?
Mic-nya muan sih mana duit tadi? Ya. Nah, duit sakieu kan pan kabeh lagi 300 yuk diutang ya. Nah kapan tadi orang buka hutang pak babaturan Hah, ditagih sia, duit sakitu aja nyamungan. dibayarkan ditagih. Usaha gara lain ngajedok we SM merek HP. Heeh. Oh cenah tadi dititah sia mah. Heeh. Teu nyebutna hanteu teu nitah. Kalau kang ngapok cenah anjing nginjemkeun duit ka aing. Oh, daripada nginjem. Ngapok aing nginjem sia ge lah. Entah anakna ge Ini mereka anak. Biar lah. Aja aing teh geura, naon atuh dagang-dagang sih teh. Heeh, ereng ke mah. Baiknya duit nyambungan sih gitu nah. Sia teh. Tah aya nu bisa sadak wae di dieu aing dipancing aya nyaho ku HP. Set. Iya, kamu sih aku. Aing atuh manuk juga deh. Hese euy. Benang sia ku aing manuk tadi kitu dipancing gitu ku aing. Saya yang manuk ka mana deui atuh teu menang-menang mah. Ya we mek balik wae lah anjing ka barasut tah. Lah sia ongko. Ya. Sareng manuk teh euy. Manuk minta. Nyaho. Sabar deui. Ieu ajis. Kayak sia kayak itu ka dicokot bisi nu batur kumaha. Enggeus babar batu cokot mah naon ieu mah nu. Nu Allah ieu mah ditunda di dieu mah. Ya apa negara di goblok teh mah. Nak nomang. Nenang. Sia manuk aing dibawa ka mana bakal? Iya aku sih ya, Bang. Gumanggon tah. Adi kenapa na babal? Sia teh aing keur ngalaman kehet teh nya. Tuh pisan sia. Kan babal teh nya sia. Buruk tadi sasara wae goblok teh. Tak gumanggon tah bawa manuk. Sia babal tak aing manukan aing keur nyawa aing keur ngintip manuk sia teh babal teh nya. Tuh man budak leutik ah. Ngaku manggon aku mah. Ngaku. Sia teh aing sia teh budak leutik babal. Mah tong cokot-cokot nu Aku sia teh. syukuri ka tupan tu. Manggon tah. Pan aing teh nempokeun ti dia kehet tah. Sia teh mentong cokot-cokot kena barang batur sia teh babal. Si ieu aja na. Ikut sing usaha di pura kanu. Sarwana sia duana kehet. Kada bongan samar kitu lah di dinya. Aing nyong Sia babal. Wah. motor. Wah, naon kaki? Motor sih RX. Lihat dong motor aku. Brigade King Lodaya. Keren kan? Apaan nih motor? Motornya keren. Ini motor AA. Iya dong. Ini motor AA keren kan? Ngapain itu mah? Kamu ngurusin cinta. Mending sama Ayu naik motor King AA. Iya, nu saha mah nyek nanginjamnya. Punya saya dong mas. Ada tampang nginjau man bobengetan kieu. Sama AA aja kita makan-makan. Ayo kita jalan-jalan. Neng nu age. Ade yuk. Itu ieu mah jelek. Ayo sayang, ayo. Nih Sal, kalau pingin motor kamu bagus, nih airbrushnya DJ Santika Paint Up di Sumedang. Biar keren kayak aku. Udah? Well, bye. Bang Jack, motor keur di airbrush eta ngadu dibawa ulin atuh. Iya nu boga lagi senayang yeuh. Pak, jadi ini bukan motor kamu. Aduh, makin ngaku-ngaku motor. Ya maaf, Bang Doy. Ini atuh di atas sana kwe. Ayo ah. Ini lu atuh, lompang we. Bu, saya pesan ayam geprek. Mau dibungkus apa makan di sini, Bang? Dibungkus aja. Ya, tunggu sebentar ya, Bang. Ya, Bu. Ini Bang ya, satu. Berapa, Bu? 20.000. Oh, 20.000. Ini uangnya. Ini Bang kembaliannya.
Makasih ya Bu Ya, ya. mari. Permisi. Mangga. Mari ya. Bu, Ya. permisi. Ya. Saya kan pulangnya jauh Bu, ke Ciamis. Ya. Kalau uang 30.000 ini nggak bakal cukup. Kalau bisa saya pinjem Bu buat ongkos 100. Biar saya kan jadi langganan, udah beli ayam geprek ini. Bisa Bu? Ada Oh 100. ya, Ya. terima kasih. Takutnya saya ini kurang, kalau boleh 50 lagi aja. Nanti ya saya balik lagi lah ke sini biar jadi langganan terus ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.